أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ari salat janazah mah lamun teu amah disolatkeun ku budak leutik can jadi beda jeung salam budak leutik wajib dijawab fardu kifayah tapi lamun janazah ieu disolatkeun ku budak leutik ta eta teh masih keneh kadoraka eta tapi kabelah dia nama diralat kembali budak leutik lamun nyolateun janazah asal mumayit pinter ieu ceuk ashab Syafi'i tetep jadi nu mantak jadi daun sebab dina salat teh janazah mah doa sedengkeun budak leutik mah masih kene jauh kana dosa leuwih gede ditarima na doa budak leutik dibandingkeun jeung ki haji nu sok ngabohong bae dagang teu beres misalnya atuh hebatan gede budak leutik sedengkeun mayit mah butuhna kana doa budak doa mantap sakumaha kamari kiai anu henteu ikhlas ngadoana jadi imamnya ngadoa dibandingkeun jeung nu susah anu teu diondang-ondang aja aing mah karunya kanyana lah beuh keur masa hirupna rarasakeun jasa pamerena jeung sagala tutulungna aing wedek nyalateun teh jana kan ngadoana ikhlas tah hebatan si eta bandingkeun jeung kiai nu datang ka dinyana ge kudu diamplopan gede bae asal henteu bae ngomongkeun ki bangpak tah gitu tah ieu hareusi ikhlas teh saya mah gitu budak leutik we can aya dosaan budak leutik can aya dosaan mantak loba kakula teh anu usul kiai eta aya nu maot di lembur kula mah nu ramena budak leutik cenah eta kumaha tah kiai budak leutik kolotna babele ge 10 20 budak leutik aya 50 mah larang teh ulah maksudnya apa pan beureun hayang sholawatna tah hayang sholawat ka ajeun nyana kurang puas beureun besi kiai ieu hudang hees meureunna ngajawabna Mas atuh meunang saminggu datang deui nyana ieu pasti nanyakeun eta deui cak aing bener bae da kamari kula kukulisikan ban kitu tah ya jangan aja di kiai kula ditanya di lembur kula mah lamun nyalateun malalaki na mah lalaki kolot paling 10 we 20 tapi lu budak mah masyaallah asal ngadenge nyala teh 50 ke 20 eta sih larang tah ulah ngauleng we nya padahal tahu budak leutik cenah teh atuh masalah sekolah budak leutik nyana nyalateun kan budak nyalateun biasa pancan puguh bisa kajeun sekolah teh nyana nanya di pan nyana can puguh nyahueun kieu cara jolat teh puguh kolot gitu nyahueun aduh ya Allah kajeun kudu teh nyana tetep nanyakeun emang nu bantah kajeun kunaon kiai anu dibutuhkeun doa nyalateun mah budak leutik kan nyana ge ilu ngadoa anu ngadoana mah can puguh ikhlas kiaina Allahumma ighfir lahu leungeun ge kaluhur Allahumma ighfir lahu warhamhu di jerona mah amplop yang gede ya saja nyileuk ka dieu heran aya naon si dieu bariasa basi tah budak leutikna mah anu ngaaminan ikhlas amin atuh tah anu ditarimana mah buating budak leutik nu amin-aminan tuh lamun urang pandangan ka dinya karak ojah heuh atuh masa eta teh sok perebut shalawat no atuh dimimitian ku kolot jeung atuh masalah jah sholawat ge urang mah kafarat ngaparatan mayit teh tuh fidyah karunya ka mayit fidyah teu karunya teu kudu tak so aya pernah aya nu datang ka Imam Muhammadiyah
nyaritakeun tahlil nya mimitina mah pajar lain Muhammadiyah. Ya, di perumahan ngaranna gitu miti nanya tahlil kemudian eta ujung-ujungna meureun nyana sok memandang di musolanyana sok dibere duit. Nah, akhirnya jana nanyakeun tentang fidyah pajar lain Muhammadiyah. Kabelah dina kulantaran kenceng nyana. Oh, cakate pasti MD jelas dan kukula tentang fidyah begini-begini menurut ahli sunnah wal jamaah di NU seperti itu. Lamun memang Muhammadiyah nggak usah diributin yang begitu mah. Persis nggak pakai, nggak usah diribut-ributin. Udah aja, Mas juga kalau nyalatin, walaupun Muhammadiyah ikut nggak apa-apa. Ntar giliran solawatnya, atau jangan di depan, nerimanya belakang aja. Aku pula digitukan, karena panasun. Ayo sih aku aing mah malah ngusir jadi mah aing sia.